Ya Allah. Aya deui di Limbangan Garut. Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Nyana nyaritakeun saminggu dedik maot. Sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir. Masyaallah. Karak saminggu maot. Teliti jak kiai kan. Kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sedengkeun kiai eta kuehna loba. Nyana bingung tadu sejen-sejen. Kiai-kiai teu karti. Eta ditu naon kitu ngaranna. Aya hiji kiai ngimpi ka panggijeman. Barang ngimpi lain kitu. Kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan, ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan. Jadi kula mah di kamar tah sorangan. Ieu imah geus lain nu kula, nu pamajikan nu anak kabehan los. Ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana. Kula geus misah sama cekna jeung Channel Kiber. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat. Yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat osok. Kadeule malah gegedena mah hayang kadeule. Kajeun Allah mah ja-nya mah gaib ieu. Gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Hayang ka alam. Tapi kan jelas bae salat. Salat kos kitu mah tah salat ambrang. Ambrang tah lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Nah, ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh. Masya Allah kan. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuring geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Kita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana.
urang teh setiap gerak moal keluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah. Mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu. Tapi bagi karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang ngucap Allahu Akbar teh. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu Akbar kabiro. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillahi kasih. Tah terus. Begitu orang seruku. Allahu Akbar. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Urang itidal, Allah sami Allahu liman hamidah. Apakah lain kudrat iradat atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh, atuh berarti Allah. Jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah, atuh bisa acak-acakan. Kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na. Mulai geus lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat. Mantak ayat ieu lain lalagaan. Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Rasa kadar iman mah aya dua cak cenah. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naik set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu Akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus hese ngabahasakeun anak kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu Akbar. Geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal na tea zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang, aya peuting, tah panon poe. Dari ka panon poe di luhur beurang, dari ka panon poe di hadap peuting. Ja zaman lama ieu keneh. Ieu keneh ya, nu ku urang kuari keur dicicingan teh. Beurang atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing we di dieu. Panon poe ka handap, atuh urang di dieu bae. Cok gara diuk orang di dia. Datang ka isukan, datang ka isukna deui. Nu berputer mangan panon poe doang. Atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang? Deuk naon ka babawa ku panon poe? Euy, ngampi, kunaon? Magrib. Ka bawa ku panon poe kan berarti. Ka bawa ku panon poe, eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok. Orok eta mah kos kitu mah ibadah. Masih kene aya kos kituan orok. Lantaran eta mah ka babawa ku panon poe. Kalau bawa ku waktu
nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya mah salat teh terus-terusan eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat taha lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat-ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya nikmat geus sakeun geus ka Allah antak sok dicontokeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngajalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu yang gitu-gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad teh Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head manhead bageti eta kadeuleuh kan masyaallah etalah salat jelema ahli makrifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur nu ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah gapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahu ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi ya tadi rizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat
nggak makmum. Allahu Akbar nggak makmum. Biasa wali ge nggak makmum. Oh masalah. Kan sah nggak makmum. Orang wali bukan lain wali sah. Sallu khalfa fajirin wa birrin. Salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir, jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah. Lamun kuat. Ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh, jarang. Ngena nggak makmum ya Allah. Beres nggak makmum, imam nanya, Masya Allah mama, ditanya deh min aina takulu atas sebuah kasabalat. Ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah. Cik Imam Abuya jedak nih. Geus. Tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula qodho. Ke beres qodho kakarak aing ngobrol jeung sia. Teu sah salat aing. Allahu Akbar nya salat. Beres. Eta imam kan kaget teu sah. Ya aing sakieu hebatna sakieu teh. Maman teu sah. Beres ditanya deui salat. Entos maman entos. Kan mama ngatesahkeun. Ai sia ka aing nanya ibadah dahar di mana nginum. Berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah, aing enggak makmum ka sia atuh aing mah nya enggak makmum ka jelema teh jauh ka Allah. Goblok sia. Teu sah aing salat aing. Pan urang mah ku ari teu sah kabehan salat ku situ. Imam lagi, waduh. PNS magani. Budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar. Oh, tah mah. Jarang kudu dirampet sama kos kitu mah imam. Tah, Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran. Manya aing makmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Oh kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas bah ahli Allah. Eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Salat itu kuat. Masya Allah kudu dices bareng ieu Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing geus aing mah moal 8 poe isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi henteu ga dituna. Tah sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang lagi bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong 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 plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat. Anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi jaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekenan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieu lah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelema tuh hese urang mah kuari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu aju urang nginjem ka kakak teh sia emang ka mana cak kakak teh ibu gua di ka Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta dereuskeun eta mah mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae leueuh geus teh mah pohara jauh tabaka mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh ya Allah ya Rabbi cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah karim nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala urang keur boga tuh masjid bangun urang tuh majlis bangun tuh pondok bangun fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah ku harta eta lamun tah geunaheun tah ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapak urang ku urang kayang jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bahwa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh kuari geus aya di leuweung
sia ge moal kebal deui kajian kumaha ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ayo motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan eta panyakit tentang kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah tapakeun urang ya Allah era bae sia mah ku tolol-tolol deui nah iyalah naon anu engke dijawab kurang sia resep tentang naon resepna sia masih kana resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pagetos sia paeh dunia ieu ditinggalkeun terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar didikeun teu datang ka tah eta jelema pelit eta kos kitu weh kuari gong sepacoy kue Cina kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing teas kana mah tuh nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih keretan dahar geus sia ngejalar geus bikeun ka batur bikeun plong bae urang pikiran mah ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyana nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu karti eta gitu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka panggih maneh barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah sama cekna jeung nu kos karana itu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju teh ngan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sakeu imah lain nu kula sagala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunaheun ongko di mun hayang nyokot ka dinya oh mau datang atuh sia ya Allah di urang di Tangerang aya di Tangerang sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana Jawa Timur kuari ge Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang misalnya kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir saha eta ulah hayang nyaho ulah aya geus tah eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah
jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan na ieu jelema nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salat teh salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang teh bisa dinyatakeun guluang galeong mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya ari iman anu nyata kos kumaha sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad henteu kula mah nyaho be ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah mukmin anu hak mah bari kieu nya ye mukmin anu hak tah lamun kopehanna digilirkeun gitu tah nya ka masjid ngagiler masjid oyag dikitukeun deui ku nyana sakaget nanya kaget cih tah eta mukmin hak masyaallah bebeja tah jelema teh eta entas nanya ka Kifudal bin Iyad bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu nusa urang nanya deui geus menang sababaraha poe mama hayang nanya wah ai mukmin anu hak lah ulah nyaho mukmin hak mah geus teh ahli Allah henteu kula mah penasaran mukmin anu hak kus mah mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh begitu jana oyag-oyagan kutek geus stop eta mukmin hak yakin babarieu langsung ka ditu sidit tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya deuk hayang naon deukeut hayang ka Mekah dideukeutkeun set lengkah masyaallah kari deuk hayang duit daun cokot deuk hayang kumaha deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah aing geus bunga naon satuk tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu wari barang tapal wali Allah mah ji naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kos kitu naon raribut atuh jak kabeh nang Allah ye kariman rek naon penting mah ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teh ruh ai ruh mah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae urang kuari salat di majelis bisa salat di masjid bisa salat di mushola bisa kebeneran urang nyaba ye ka Jakarta kebeneran urang deuk salat di Mancek gong si Pacoy urang nyaba ka ditu saya mau salat enggak ada tempat ada juga itu kelenteng antum salat di kelenteng gak masalah jangan salat mah ieu salat Allahu Akbar di kelenteng urang sing hade bae gong si Pacoy na hudang nah jadi makin luhur teh makin bebas makin teu bermasalah dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur eta mah urusan batur urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah nah kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar urang mah kababawa ku pikiran luar mantap ketika salat teh arasup ka dieu pikiran politik pikiran ekonomi pikiran budaya asup Allahu Akbar lain salat aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak kabogaan pangkat di sorga.
inda rabbihim mungguh pangeran di sorga naga atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiyin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ye mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkan nya nama 100 derajat geus hese nyaritakeun masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelemana seja anu ikhlas teh mana seja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura geus jelas atuh tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu nya kasenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kasenangan dahar nginum jeung awewe lain ieu warizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta sia hayang ka sorga hayang emang kudu di sorga mah dahar ngeunah sagala rupa bidadari ge 73 we ngejepret deui we sakumaha karep burung urang hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal dae nu bataknya wadi di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan ruhani nikmat nu batur teh nyahoun na rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumaha nyana bae geus kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah hartina lailan teh poek berangkat urang ti poek neangan cacaan artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sohe cek ieu dhaif cek eta poek ngaran leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naek ka luhur deuk pake naon ulang alik mah ulang alik
lain alam nu ieu. Nah, lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa. Iyalah alladzina yuqimunas shalah, jelema nu salatna mi'raj ka Allah. Nu mantap hasil mi'raj teh salat. Hasil mi'raj teh salat. Dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah. Salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah. Carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh. Di jero awak urang aya ruh. Di jero awak urang aya kolbu, di kolbu aya Allah. Toapkeun roh urang gerage di kolbu urang. Bakal mi'raj gerage. Mun teu mi'raj ngajedag. Seperti gitulah ahli-ahli Allah. Eta mah secara global lah seperti eta. Praktekna tetep bae kudu boga guru. Teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa. Sebab naon? Sebab cara narik napasna, cara pereumna, cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah, encan riyadhah, jeung encan zikir, tafakur mah bisa. Padahal ayat mah geus aya di urang. Tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid. Ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah, jelema nu salat salatna salat hakikat. Artina salat hakikat mi'raj. Mi'raj teh kapanggih jeung Allah. Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah. Urang salat kapanggih jeung Allah. Pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu. Di dieu ieu motor mobil eta onam deureus pasikeun elektronik. Eta jeung urang Karawang. Ieu mah nya salat kapanggih jeung itil teu beres atuh salat. Ya Allah, ya Rabbi. Ilah mi'raj allazi la yuqimuna shalat. Nah, ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bakal dibere darajat, bakal dibere maghfirah, bakal dibere rizqun karim. Rizki anu indah, anu mulia, rizki ruhani. Kama akhrajaka wallahu a'lam.